Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu teh ageningannya anu begung anu hidup ada sok monyong-monyong we ngadongeng teh bari jeung nyawer nyawer seutik monyong-monyong aing ngadongeng teh jeung meuli kuota me bisa ngupload me bisa live ayo nungtut sirawing nyaho kudu dibeli kadang dina waktu ieu simkuring sijanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-30 karya Kang Cepi Setiawan. Kumaha salajengna ieu lalakon wira teh nya alhamdulillah dina episode anu ka-28 tos kabuka lalangsena teh nya alhamdulillah. Atuh ulah ka mana-mananya pokona mah tetep manco we dina channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Hapunten ieu teh acan dilajeng si buntungnya jago tutugan heuh kamari teh pan aya kasibukan atuh urang teh ngadongeng wae dah urang teh neangan jang kurban atuh urang teh pan masyarakat di dieu mah can aya kurban sapi can pernah gitu tah urang teh memikirkan sesuatu demi masyarakat banyak. Dongeng itu balik malang bang jekok merek korban tuh sete kumaha salajengna nya pokona mah di dieu we cicing bisi dijekok pokona namanya ya anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahannya atuh mugi asing tiasa janten rencang ngahibur kepala wargi sadayana kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheula aing nginum cikopai siapkeun cikopina nya di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di restoran di tempat cukur asgar di pasar di pabrik di kantor di tempat bangunan pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian lain pancok ieu nya ya pokona mah ulah hilap di like di komen sareng ulah di skip iklanna nyalalawer yeuh Kanadana 2000 we saurang jak muli kuotanya nya da bager ke didoakeun ku abdi singkap share catut ember baskom pantonya supados tenyang kolong tingkana waktu sayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-30 nya mangah kabarayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Dina subjudul bagian ke-30 nyaeta tutas nyamur. Bakan jati mawa carita anu mandiri, sagala kejadian anu datang jeung baganti mangrupa gambaran pieunteugeun jeung picontoeun diri. Kiwari di Bakan Jati geus mimiti balik deui cara bihari. Sagala anu dianggap teu kaharti laun-laun kabuka tur ngabukti. Ngeunaan warung Bimimin lain sakadar tempat jual beli atawa tempat ngawadul bari jeung ngopi, tapi behna mah jadi tempat datang jeung sumebarna informasi. Saterusna jadi gambaran kahirupan pilemburan anu dipotret sababaraha jepretan. Sakapeung matak seserian kalan-kalan ngondang ka keheul anu lumayan, nya akhirna mah jadi bahan pamikiran, saterusna dilenyepan mudah-mudahan jadi cepengan. Nya kitu teh keur mah eukeur di lembur, wargana hirup alakur, tong boro anu jadi batur salembur dalah sakapeung mah deungeun oge jadi dulur. Tibakan Jati ieu carita ka pihatur, ampun paralun sanes maksad sejami tutur, nanging ieu mah etang-etang ngahibur sareng panglipur. Poe harita di warung Bimimin katempona leuwih rame batan poe samemehna. Nu jadi alatana nama ku ayana wira anu keur diriung ku sajumlah warga, lian ti sasalaman mangrupa pangbagea. Harita teh dijadikeun oge kasempetan pikeun kedal hampura dumeh geus salah sangka. Loba anu masih teu nyangka mun segehen di anu salila ieu teh beh namah geuningan wira anu diteangan ku balarea. Pok Bimimin nyarita bangun anu reueus jeung asa pangkuringna pisan. Pan kami mati awal pangi jeung Hendy ge geus ngarasa beda geuningan. Asa wawu asa kungsi manggihan. Eta atuda tina sikep jeung basana kawas lain jalma nu anyar tepung. Teuing kunaon? Harita teh bet ieu hate ujug-ujug ngarasa deukeut jeung ngadadak loma. Geuning ayeuna mah kabuktian pisan. Sing horeng Hendy teh lain Adi Mang Darman anu kakara datang ti Sumatera. Muhun, hapunten anu kasuhun bi. Oge kasadaya kadang wargi anu aya. Sakali deui abdi neda dihapunten anu saageng-agengna. Ceuk wira bari teu oleh ajri saperti biasa. Tuhnya rek Hendy atawa wira kitu pisan. Sikep jeung basana ge sarua bage ajan wira. Ceuk Bimimin ngagabrug wira bari rambisak cimata. Hapunten abdi oge bi. Lain hidap nu menta dihambura majan. Tapi sakabeh warga Bakan Jati kudu menta dihambura. Dumeh salila ieu teh geus goreng sangka. Komo deui. Kami mah teu asa nyaritakeunana ge Ceuk Bimimin teu kebat nyarita, kalah tuluy nyusutan cimata anu beuki nyurujud. Srog wajuma ngadeuketan. Naon anu diomongkeun ku ibi maneh teh bener pisan Jang. Wah salaku wakil sakabeh warga lembur Bakan Jati menta dihampura, lain sakadar salah sangka wungkul. Apan teu saeutik warga nu kahasud nepikeun katega ngaduruk imah hidup sagala. Warga Bakan Jati teh boga dosa anu kacida gedena. Teu kedah janten emutan, kartos pisan wah. Apan eta mah kasebatna oge kamusibahan. Wira rembai cimata dumeh bunga nu taya padana. Kitu deui sabagian warga nu aya teu sirikna milu ngaragrageun cimata oge, kasedih jeung kabungah pagalo dina hate. Komo anu geus aya kajasaan mah bungahna teh ukuran awahing ngarasa ditulungan dina mangsa nyamurna wira. Tapi pikeun warga anu rumasa kungsi ilu biung dina kajadian ngaduruk imahna teh, tangtuna oge ngarasa salah jeung kaduhung anu teu kapalang. Tah, ayeuna mah urang geus silih lubarkeun kasalahan kalayan dibarengan ku silih hampura.
Mugia jadi kabarokahan pikeun balareanya. Geus kami jadi sedih ieu teh. Muning urang ngopi ayeuna mah. Mana atuh anu dagangna ieu teh? Hitung-hitung ngabagi ka bunga. Sok kabehanana parosen. Keun ku kami dibayar nama. Mimin, Sarmin. Kamana leos nanya si Sarmin teh? Wajuma rungah ringeh tetempoan. Bimimin tenembal dumeh keur ceurik ulaweuran Cimata bari nukangan di jero warung. Wajuma gogodeg tapi teu burung ngarenyu imut oge. Sabot keur kitu jol Pak RT Salim mawa beja pikeun sakur anu aya. Hapunten anu kasuhun kasadayana. Sim kuring salaku wargi ti keluarga besar Bapak Jana sejak nguningakeun sareng mangrupi uleman kasadayana wireh engke wengi bada Isa bade ngayakeun hajat matang puluh nyineni anu mana tempatna teh bade digelar di bumina bunena. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun pisan. RT Salim tuluy ngoloyong nepungan Wira anu keur diuk digigireun Wajuma. Jang Wira omatnya ulah tengah hadiran. Abdi ieu keamanatan pisan ku pihak ulah warga si Jenat. Jang Wira kedah sumping dina waktosna. Kadenya diantos pisan. Insyaallah Pak RT. Abdi bade ngahadiran sakantenan bade nyuhunkeun dihapunten oge. Tah pami kitu mah moal teu bingaheun gerah. Nuhunnya Jang. Pok Wajuma mairan. Jang Wira mah datangna gerek bareng jong kami Lim. Bejakeun we kade balikna ulah pohonya. Kami hayang dibahanan ulen anu atak kitunya. Mangga kini didugikeun wa. Wah? Cek Bimimin nyelengkeung. Naon deui Min? Wajuma nembal satengah muncereng. Asa nama mending dibedokeun we ngaruat lemur teh Ngaruat teh wae. Asa nama mending dibedokeun we ngaruat lemur teh. Ari maneh kumaha? Apaan kami teh geus sapu? Malah geus rek mimiti ditarik urunan sagala. Nya tapi pan Sugan lieur maneh Mas Armin. Ongkoh maneh anu pangpokalna ngeukehan aya ngaruat lemur teh Lin? muhun rumahos ari kadinya nama nanging Kami nyaho ayeuna mah matak nitah ngabedokeun teh alatan maneh teu bisa nedunan janji rek nyumbang 2 jutanya. sanes kitu Wajuma mata ke dangukeun heula atuh geura mun itu dibere kesempatan ngomong pisan kadon hayo we ditempasan. Cek Bimimin ngabudalkeun katugna hatena. Nya sok atuh kumaha? Kieu maksud deh daripada dipake ngaruat lemur mah asana leuwih hade mun dipake ngomean imah Jang Wira kitu tah Wajuma. Bimimin nyaritana ditungtungan ku neumbleulkeun ka keuheul. Dina hal ieu kami nari masalah. Hampurannya naon anu ditepikeun ku maneh bieu teh kacuda halus pisan. Kaharti ku utuh kami, karasa ku hate kami oge. Oga tu ari kitu mah engke puting urang sakalian gempungan dina acara yasinan. Tapi da irah-irah mah ke kudu ngaruat atuh nyawa. Min. Meh tengah poe warung Bimimin katempo geus corengcang ku nu daratang. Kitu deui Wajuma jeung Wira geus pada mulang. Wira tatan-tatan reka musolah geusan adan jeung nohonan kawajiban. Sangeus saged gejlig gaburuan laju init ngagandeang antare pisan. Ngararasakeun hirup bebas jadi dirina sorangan. Anjir jadi kaneng salwat ya. Penasaran ya? Wira tatan-tatan reka musolah geusan adan jeung nohonan kawajiban. Sangeus saged gejlig gaburuan laju init ngagandeang antare pisan. Ngararasakeun hirup bebas jadi dirina sorangan. Anyog ka musola Haji Umar geus kasampak cara biasana diuk sila bari wiridan di hareupeun mimbar. Nyaho Wira anu datang kuniang cengkat laju nangtung bari neuteup antep. Wira rada ngajenghok basana ngeunaan aya nu nyangkrung dina juru mata Haji Umar. Kacida hidup mah Jang. Geuning salila ieu teh.
Pokna tekebat kalah nyamperkeun bari tuluy ngarangkul. Hapunten anu kasuhun Pak. Wira nyarita binarung kecelak Cimata deui. Dianggahna keneh oge bapa mah teu percaya mun hidup anu ngalakukeunana. Dedeh teuing Jang. Duanana paungku-ungku di hareupeun mimbar sarua ngecelakeun Cimata, saterusna rangkulan udar Wira nyusut Cimata kabungahna teu beda we jeung Haji Umar. Ngong Wira Adan unggal kalimah anu kakedal di barung kurasa syukur anu kalintang jero pisan. Dina hatena muji-muji kanu mahaunang sajeroning Adan teu karasa Adan anu harita mah di barung kunyurucudna Cimata kabungahan. Rengse salat lohor, Haji Umar ngajak Wira nyimpang ka imahna. Wira kawas nu asa-asa tapi tungtungna teu burung sadia alatan dipaksa. Di rohangan tengah, Wira diuk hareupeun Haji Umar. Hatena ngadadak teu puguh rarasaan. Ngarasa bingung pikecapeun jeung pilampaheun mun seug panggih jeung salwa. Ambu, kumaha geus sadia acan? Ceuk Haji Umar satengah ngagero. Torojol Amurati gabrug ngarangkul ka Wira. Tobat teuing Jang Wira. Alhamdulillah hidup geus kabukti bener-bener teu salah. Jeung deui meuni asa kuharianan pisan. Batak naon balakat anggalna ka ambu. Da moal teu di aku jeung moal teu dibela. Ieu kalah nipu batur ku cara nyamur sagala. Kacida pisan hidup mah. Amurati ngabudalkeun eusi hatena. Hapunten anu kasuhun, Bu. Naon? Ambu kitu ieu. Hayu atuh bapana. Da geus sadia ti tadi oge. Cek Amurati ngareret ka salakina anu direret ka sampah keur imut marah mai. Tangtuna oge imut anu ngandung harti anu mandiri. Hayu Jang, pokona mah abah jeung ambu rek maksa hidup sinah dahar. Ngahaja ditompo malahan mah ti isu keneh ge si ambu jeung si Nyai teh geus olah asakan nyadiakeun hidup. Kumanya? Geus teu kudu loba mikir. Hayu urang dahar heula pokona mah. Keun urusan ulian mah engke urang pikiran deui. Wira teu bisa nolak. Kuniang cengkat laju nuturkeun anu ngajak dahar. Bareng rek asup ka rohangan tengah, kasampak salwa keur ngajanteng bari rambisak. Wira ngaraandeg, ngadadak sukuna asa berat dilengkahkeun. Amurati jeung Haji Umar bangun nusurti, leos miheulaan. Laju diuk nyang hareupan meja makan. Wira jeung salwa ngajanteng adu hareupan, treup adu teutepan. Neng, ceuk Wira laun, salwa teu nembal, panonna neuteub anu ngajanteng kau hate anu teu puguh rasa. Hapunten Akang, rumaos Akang lepat, parantos ngajaheutkeun manah salira. Salwa beki murbut Cimata. Telenyeng gabrug Wira dirangkul saharita, laju ngagukuk ngabedah Cimata leuwih rongkah.
Haji Umar jeung Amburati ukur ngawaskeun bari sarua rambisakna. Tekung silila ret Amburati nempo ka salakina anu direret ngadadak kaisinan pedah katohian aya Cimata anu ngembeng. Laju rampang rempeng bari nyusutan Cimata. Dug leungeun Haji Umar teu kahaja ngabadu gelas, geletuk padu jeung piring anu sarua aya dina meja. Wira jeung Salwa anu keur silih rangkul ngadadak kagarwahkeun ku sora gelas jeung piring anu paadu, teu sirikna ngagurubug laju udah rangkulan bari jeung kaisinan. Ayu Jang, Abah geus lapar ieu teh. Kabita ku goreng nila ieu teh duh. Mangapa? Abah kitu. Sega dia. Mun bah walon wira pasemon barebenahan era. Ger Amburati jeung Haji Umar saleuseurian, Salwa imut sinebaran, sedengkeun wira ngajanteng bingung sorangan. Hayu Kang. Cek Salwa bari tuluy nungtun anu gandang. Cag urang tunda ngeunaan anu keur suka bungah balake cerakan bali nyang hareupan meja makan. Gancangna carita bada Isa wajuma Mang Darman jeung Wira datang babarengan ka imah bunena anu ngondang yasinan.
Gabrug Bunenah ngarangkul Wira bari kedal hampura di barung ngurubutkeun Cimata. Bunenah anu kawentar hade congcot murah bacot teh ku harita maes tuning teu katara. Sikepna robah jadi someah pisan. Srog deui Wira ngadeuketan ka palebah mangjana nyaeta bapana Neni. Gabrug Wira haget dirangkul. Hapunten anu kasuhun Pak. Dihampura Jang, kitu deui Bapa. Minta dihampura. Hampura oge si jenatnya. Wira unggek bari nyusut Cimata. Saterusna ngariung minuhan rohangan. Kakara oge acara rek dimimitian. Jol Mang Udin bari uluk salam. Anu araya reang nembalan. Bunenah teu sirikna olohok basa nampa kadatangan Mang Udin. Geus mang pirang kali kulawargana ngayakeun hajatan. Tapi Mang Udin tarapisan nembongan. Komo milu babantu mah. Pikeun Bunenah mah mangrupa hal anu teu disangka-sangka. Sahenteuna apan di antara maranehna teh aya carita nu tacan kungsi kabuka. Sajongjonan Bunenah mencerong Mang Udin tuluy diuk dina lawang panto pedah teu kabagian tempat. Bunenah guligah teu puguh rasa. Sakapeung rei aya kahayang tetep nolak ngaku bapa. Sakapeung deui tumuh rasa anu beda. Najan sakumaha mungkirna ge manehna sadar sapinuhna takdir mah teu bisa gular gilir. Antukna anu gencang ukur neuteuk Mang Udin anu sila di lawang. Belenyeh Mang Udin imut bari unggek basa adu teuteupan jeung Bunenah. Luk tungkul deui Bunenah bet ngadadak ngarasa aya nu ngagesruk kana hatena. Nyage teu males imut atawa seuri, tapi sirahna lalaunan teu burung unggek. Rengse yasinan pok Bunenah nyarita ngedalkeun paniatan. Hapunten anu kasuhun, nyuhunkeun waktosna sakedap. Pokna tatag abong geus tuman biantara dina riungan ibu-ibu PKK. Jeb anu araya teh ngadadak jempe, meh kabehanana merhatikeun ka Bunenah. Ngahaturkeun nuhun ka sadayana nu parantos sumping. Mugia segala pidu anu disuhunkeun ka anjeunna teh diijabah kalayan kabarokahan. Utamina mah mugia pun adi nyaeta Neni Anggraini ditampi iman Islamna, ditampi amal solehna, dihapunten tina samudaya kalepatanana, sareng ditempatkeun di sagedengeun anjeunna. Atuh anu saterasna sim kuring sareng kulawargi sadayana parantos urun rembug anu akhirna sapamadegan kana hiji kaputusan. Mung hapunten anu kasuhun, sanes agul ku payung butut nanging ieu mah estuning tawis kanyaan sareng karumaosan. Bunenah nyaritana ngarandeg red ka Wira anu sila diapit ku Wajuma jeung Mang Darman. Pok nyarita deui. Jang Wira, hampura anu ditedanya Jang. Hampura teteh, rumah sages goreng sangkaan. Malah ari kudu balah kamakung si boga ceuceu anu kacida pisan. Hampura oge sakabeh kulawarga eteh. Pangpangna mah hampura ku kalakuan nu jadi salaki. Kituna teh bari teu oleh nyilang ngusap Cimata ku tisu anu dicekelna. Nya ku alatan eta. Eteh jeung sakabeh anggota kulawarga parantos sapuk sapamadegan. Baris ngabangun deui imah hidup kalayan nanggung biaya sapinuhna. Ke di mana geus jadi. Desina sakalian dek dipinuhan deui sina lengkep jeung pepek cara bihari. Alhamdulillah sakur nu aya meh bareng ngucapkeun kalimah kabunga. Wira teu kedal omongan ukur kemba bari jeung Cimata mah ngalembereh mapai pipina. Tekung silila katempo biwirna ngageleter ngagerendeng ngucap syukur. Alhamdulillah, hatur nuhun ya Allah. Pokna bener-bener laun, kuniang cengkat laju nyamperkeun Bunenah, blug nyuuh di hareupeunana. Hatur nuhun pisan Bu. Hiji deui, mugia kesaksianku sadayana.
Tuang kita ayeuna Wira teh dianggap sasaha, tapi di aku jadi adik. Lain deui batur atawa tetangga, tapi baraya nu katalian ku rasanya anjeun kahemat. Nya ge teu saturunan. Masya Allah, leres ieu teh. Dupi abdi teu nuju ngimpen. Teu Jang, yap ka dieu bager. Ieu teh Jang. Gabrug Wira ngarangkul, Srog mangjana nyampeurkeun, saterusna mah tiluanan apa ungku-ungku disaksian ku sakabeh anu aya di jero rohangan. Sanggeus udah rangkulan, pok bunenah nyarita kalayan leuleuy. Kira boga gantina neninya, keun eteh nu nanggung jawab ngawinkeunana mah. Eteh mah temal Wira laun awahing ku kaisinan. Teu saeutik anu haladir milu ngaragrageun cimata, komo Mang Darman mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Kitu deui wajuma sarua, ruruntuk jawara teh teu burung nyusut anu nyangkrung teu ka bendung. Rengse yasinan meh kabeh marulang, semah nu aya teh kari wajuma Mang Darman Wira katut Mang Udin anu datangna ka Pandeurian. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul jeung anu boga imah, akhirna mah teu burung amitan. Wajuma miheulaan nguniang jeung sasalaman dituturkeun ku nulian. Bunenah jajab nepi ka lawang panto bari nuturkeun anu rek mulang. Mang Udin leumpang laun di hareupeun bunena, nukangan pisan. Tonggong jeung ungkugna diteuteub kalayan anteb. Biwirna geus rek sajeplak-jeplakeun nyarita, tapi ukur ngageter bakating ku asa-asa. Tapi barang nepi ka lawang, bunenah nepak laun tonggong Mang Udin bari pok nyarita. Cenah sorana laun tapi eces kapireng. Reg Mang Udin ngeureunkeun lengkahna, saterusna malikeun awak bari neuteub bunena. Hapunten abdi, Pak. Pokna deui bari ngarawe leungeun ka tuhu Mang Udin, saterusna dicium tananing bakti nu jadi anak anu jadi bapa. Teu burung kajadian, bunena kalayan sadar ngaku bapa oge geuningan. Najan kaitung lati lakona nepikeun ka ngadago mangsa anu taunan. Nyai, Mang Udin ukur nembal sakecap kaburu aya nu nyelek, panonna ngalimba. Hati-hati mulihna, Pak. Ceuk bunena biwirna ngawengku imut. Mang Darman jeung wajuma bati olohok, teu ngarti kana naon anu keur lumangsung di hareupeunana. Samalah Wira oge sarua, tapi kabehanana teu ieu kedal ucap, ukur ngajanteng bari jeung cari nakdak.
harita urang bawa ngalanglang kanu anggang ngaliwatan mang pirang desa jeung kota ngalangkung gunung ngambah sagara mesat jauh ninggalkeun Pulau Jawa muruka wewengkon proyek anyar dina raraga ngawangun ibu kota nagara. Kalimantan Timur ngarobah dirina jadi kamasur nyadidinya si Pandi ayana digawe bagian infrastruktur. Geus sabulan leuwih ngajaran hirup ngumbara ninggalkeun sarakan ngalalana di tempat anu anyar jeung tangtuna beda mimitina mah ngerasa tebetah tumantara jauh ti imah kari-kari ayeuna init jauh bari jeung ngalaman susah. Pandi remen ngarasula jeung luhlah komo mun digawe bagian peuting anu dianggapna teu usum jeung teu waya. Tabuh 11 peuting geus nepi ka panganjerekan beres mandi jeung dahar laju gogoleran dina dipan teuing mun kacapean teuing alatan teluh kejo anu terap kana badan tekung silila lep kasarean HP nage masih dicekelan bari jeung keur dicas-cas acan. Pandi tibrana keranan nepikeun kanyorang alam impian asa nyaan pisan kawas dina nyatana kahirupan leumpang paduduaan bari silih cekelan di tengah hembakna kebon enteh di wewengkon Lembang. Kaendahan alam anu atra di hareupeunana geus tang tumatak betah tumanina. Hejo meh satungtung deuleu. Ti puncer turun mapai pasir laju mudun ka lebak, hatena teu oleh surser dilimpudan kaheman ngakilisir antukna teu burung nyeblak. Neni katara marah mai kawas budak lulumpatan nyalusur jalan satapak bari seserian reg eureun ngilang metik pucuk enteh anu ngurakene laju diangse tangka peureum ngararasakeun seungitna. Ret kapan di anu tita tadi ukur ngawaskeun tinu anggang. Urang katonggo yuk. Cek Neni ugupai bari ngageroan. Pandi gogodeg lain teu hayang marengan tapi manehna embung kalengitan tetempoan ngawaskeun anu geulis kawas bolon anteng ulin di tengah kebon. Atuh hayu ih. Pokna deui bari jejebris pikalucueun. Bade naon atuh cape bari naoge katonggo mah. Wios atuh pemandangan langkung saegra. Aing balelot. Wios atuh pemandangan anak langkung saegra. Neni haget metot leungeun Pandi laju ditungtun. Di dieu we atuh nya Pandi dia oge sae teu kedah katongonya kumaha pami mopo ke. Pan aya kamu genong we mopo makersa. Cek Neni ngadila. Maksad teh kumaha pami abdi nu mopona. Ih mah. Cek Neni ngurawet baut tapi matak gregeteun. Nya atuh ieu bade digandeng ayeun. Nya atuh yuk bade digandong ayeuna. Pandi ngolongan anu geulis bari imut saterusna dongko. Neni teu nembal kadon haget ngalacat kana tonggong Pandi. Sajeroning digandong teh. Manawi teh moal ngalaman digandong deui abdi mah. Nah kitu. Tos lami pisan pan kapungkur we nuju alit kene sok digandong ku apa teh. Walau Neni bari anteng ngaleleher dina tonggong Pandi emang digandong teh raoseun kitu. Nyaraoseun atuh matak tingtrim kana ati. Saestuna manalika digandong teh tiasa ngaraoskeun kanyaan sareng kadede anu ngagandong. Oh kitunya. Teras ayeuna kumaha? Karaos teu? Karaos atuh. Numawi janten betah sareng alim lungsur tina gendongan. Atuh kumaha pami ahoyong kahampangan bade tetep digandong. Ih amanya. Cek Neni nembal ogoan jeletot nyiwit punuk Pandi. Basa jalan mimiti nanjak Neni menta ecag celengok nyium pipi Pandi. Berengbeng miheulaan katonggoh bari lumpat. Pandi ngajanteng bari nyekelan pipi, blenyeh imut sorangan.
Nepi ka puncer, neni diuk dihanapeun tangkal, panuna teu oleh murub-mubyar ngebrehkeun ka bunga, lian ti pamandangan endah, manehna ge dibarengan ku Pandi anu dipikanya. Panon poe meh sajajar jeung sirah, tapi duanana anteng rerenengan kawas nu embung pisah. Sanggeus aya kana sajamna, neni ngajak mulang. Wiyu Ke sakedap dinya. hoyong ayeuna Ke atuh panas kene, sakedap dinya da bager. alim hoyong ayeuna wae. Cek neni keukeuh ngababeyeng leungeun Pandi. Sabar atuh, aa masih hoyong sasarengan di dieu. Mah hayu atuh Cek neni ngaeh bari ogoan. Ke atuh, pameng nemeh nyunutkeun rokok. Temal Pandi ngahaja nolak, awahing resep ningali lucuna. nanti uih ti payun atunya. Cek neni ngagadeut bari ngoloyong. Teu sieun kitu, mangkaning sauna teh sok aya bagong ke. Neni ngarandeg, saterusna malikeun awak, panon mencerong biwirna camberut. Hayu atuh Pokna bari teteh nyerag gawas budak, Pandi teu ieu nguniang kalah nempukeun nyimojang anu sikepna matak geregeteun pisan. amanya nyantos atuh dadah. Cek neni bari tuluy ngalengka, kakara oge salengka, anas sorodot teh neni disorodot, blug labu, gorentel awakna gugulitikan dina jalan anu mudun pisan. Ini Pandi ngagero tarik pisan, les impian ngahiang, korejat Pandi ngadadak hudang, ambekan teu aturan, beungeut renung ku kesang. Astagfirullahaladzim, geuning ngimpi. Pokna bari tuluy diuk di sisi dipan. Duh, meni asa nyaan pisan. Pandi ngusap beungeut sababaraha kali. Ret kana gelas, glegek caina diinum, sanggeus ngawasa diri, geek diuk deui. Breh impian embongan, neni anu ogoan ngajak mulang, tapi manehna kalah seseurian, akhirna neni indit miheulaan bari jeung ngalaman katiwasan. Nah kawas nu kaalaman pisan. Dina kayaan kuring keur bogoh pisan. Neni bet miheulaan mulang dina kayaan ketir jeung mata kuatir. Sajongjonan Pandi ngahuleng, laju leleb dina lamunan di barung Cimata anu nyak celakan. Wilujeng angkat bager, mugia urang ditepangkeun deui di alam kalanggengan. Akang sono nyi. Pamiarsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui, cag urang tundanya ieu lalakon Wira, Salwa, Neni nya jeung Pandi teh. Kitu lalakon kahirupan mah geuningan nya. Loba kahayang anu teu sesuai jeung kanyataan. Tah di dieu pentingna urang kudu ridho nya kana takdir Allah, ridho kana qada-qadarnya. Ikhlas narimakeun naon anu dikersakeun ka urang, sing ridho nikmat hirup teh palawargi sadayana. Urang kumelendang di alam dunia teh panteu mesen nya 100 tahun ka tukang urang eueuh, 100 tahun bakal datang oge urang eueuh. Kubra gumelar urang ka alam dunia kalayan sesuai jeung kayan urang ayeuna, sing bunga sing bagja ya, nikmati hirup teh, sing ridho ditempatkeun ku Allah dina kayaan kumaha bae oge nya, sabab ieu mah ngan sakadar lalakon anu singkat di alam dunia mah. Sakilat sakojeng kang lalakon hirup mah nya. Allahumma inna nas'aluka nafsan thayyibatan mutmainatan ta'atan hafidatan tu'minu bilikoika wa takna'u bi atoika wa tarbo bi qadoika wa tahsyaka haqqa khosyatika wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim.
Mugia Allah ngersakeun maparinan ka urang sadayana jiwa anu sae, jiwa anu mutmainah, jiwa anu diraksa dijaga ku Allah. Sabab aya anu ngaraksa, aya anu diraksa. Jiwa anu merindukan pertemuan sareng menyiptakeun urang sadayana nyaeta Allah. Jiwa anu ridho kana kodok-kodar takdir Allah nya. Jiwa anu husu kalayan teu aya daya upaya sareng kakiatan angin ku pitulungna Gusti Allah. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.